Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi anu di lembur, baraya anu di kota, kum di mana we ayana. Ulijang patepang deui sareng sim kuring kang aher 86 inci di channel Kapihatur TV, channel baraya urang sadayana. Baris nyarengan baraya Kapihatur sadayana anu bakal midangkeun sababaraha informasi dina sababaraha menit kapayun. Atuh sim kuring dieu moal kunem catur anu dipihatur sumangga urang ngawitan sareng urang regepkeun sasarengan. Sahabat Kapiatur, jejer dina dinten ieu panginten urang ngeunaan dampak modernisasi pikeun budaya masyarakat. Baraya Kapiatur, jejer dina dinten ieu panginten urang ngeunaan dampak modernisasi pikeun budaya masyarakat. Baraya Kapiatur, nah baraya tiasa ninggah digigireun abdi sasi gambar anu dilebetna teh panginten baraya terangnya atos uninga atanapi aya anu teu acan uninga. Di dieu tasim kuring baris ngauningakeun ka baraya sadayana anu teu acan uninga dina ieu gambar teh naon kitu tah nya. Baraya Kapiatur, modernisasi ngagaduhan dampak negatif atanapi positif pikeun budaya masyarakat urang. Salah sahiji dampak negatif tina pangaruh modernisasi diantawisna muncul karaguan pikeun norma sareng nilai masyarakat anu tos aya. Nah ku kituna hal ieu tiasa nyebabkeun pertentangan di antawis anggota masyarakat anu tos disebatkeun. Tah kitu nya sahabat Kapiatur, urang kedah tiasa naon anu nambihina teh diriksa, dijaga, dijaring, diaping. Naon-naon anu lebet unsur-unsur budaya luar anu lebet ka urang. Nah, urang oge nya kedah tiasa dijaga kitu nya, diriksa, diaping, dijaring. Tah ku kituna supados urang tiasa mertahankeun tah kitu nya istilahna mah naon norma-norma sareng nilai budaya masyarakat anu dipengker kitu tah nya. Lamun istilahna mah karuhun urang kitu tah. Modernisasi oge tiasa nyebabkeun jantenna kesenjangan budaya. Tuh, sahabat Kapihatur kitu tah. Sapertos ngembangkeun perkembangan teknologi sareng informasi. Tah. Ngalangkungan penggunaan internet. Saupamina masyarakatnya, saupamina masyarakat urang teh henteu mangpaatkeun secara benar gitu tah. Tiasa nimbulkeun potensi masalah tuh. Aduh nya kalintang non teh reueusna nya urang saupamina urang teh perkembangan ilmu teknologi sareng komunikasi teh disalahgunakeun nya. Misalkan penggunaan internet tah gitu. Urang teh teu tiasa ngajaga gitu tah, ngariksa teu tiasa ngajaga. Sapertos urang tos kauninga geuning nya dina televisi sok aya kajantenan misalkeun ieu mah artis ieu. Artis ieu teh tah nya sok aya ngunggah video misalkeun nya momen-momen tertentu tah gitu. Aya istilahna mah netizen-netizen kitu tah nya anu ngagunakeun alatan gadgetna kitu tah. Ngomentar-ngomentar anu sifatna negatif kitu tah, nyudutkeun. Tah sehingga nyinggung ka artis anu tos disebatkeun tadi kitu tah.
nya atuh aritos ngarembet kana pribados misalkeun nya ka kulawargina tah tangtos eta teh ngarasa kaganggu tah si artis eta teh. Ku kituna panginten tah ngaraos kaganggu, si artis teh ngalaporkeun ka pihak anu berwajib. Tah tangtosna aritos kitu saha anu repot nya si netizen anu tadi nya tiasa didatangan pihak kepolisian tuh ujung-ujungna mah pangintennya tiasa di penjara. Amit-amitnya ulah sampaikeun ka kitu tah. Ku zamanna perkembangan teknologi ayeuna urang tiasa ngagunakeun internet teh nya sapertos anu tos disebatkeun tadi urang tiasa diajar tina internet tah kitu anu sifat-sifatna positif lah gitu tanya saupamina bebasnya ngaakses informasi sareng komunikasi ieu oge atanapi henteu diimbangan nya henteu diimbangan sikap bijak panggunana tuh anu tos di kusim kuring tadi di sebatkeun nya henteu diimbangan ku sikap bijak anu panggunana gitu tah maka teknologi ieu teh justru bakal ngarugikeun muhunnya tangtos eta mah bakal ngarugikeun masyarakat tangtosna kedah tiasa nyaring informasi ku ngagunakeun nilai sareng norma anu diaturna tuh tangtosnya ieu oge dina keterangan artikel kitunya kedah mampu nyaring informasi gitu lebetna paham-paham anu tiasa mepeskeun kamanunggalan bangsa gitu tah nya anu tiasa diatasi tah dina ayeuna urang gitu tanya istilah nama tiasa memecah belah bangsa gitu tah pamirsa atau nepi baraya kapiatur nya urang tiasa ngajaga eta tuh nya ku norma-norma nilai anu tos dianut ku urang nya ti karun-karun urang gitu tah lebetna budaya luar sapertos budaya individualisme sareng konsumerisme sareng oge deui hedonisme sahabat kapiatur naon atuh paham budaya anu tilu tadi disebatkeun teh kitu teh nya ulah sampaikeun lebet kana paham budaya urang budaya anu tilu tadi teh nya tiasa ngancam kana jati diri bangsa urang kitu tah paham anu tilu tadi teh nah ayeuna urang regepkeun paham individualisme mangrupikeun paham anu sok mentingkeun kana kepentingan diri pribadi sareng golongan tuh gitunya kadai urang etanya kedah tiasa nyaring atanapi saring dijaga diriksa gitu tah sedangkan paham konsumerisme nya eta paham cara pikir atanapi cara hirup konsumsif nya sekali deui paham mangrupikeun paham sedangkan paham konsumerisme mangrupikeun hiji paham cara mikir sareng cara hidup konsumtif anu ngagunakeun hiji hal tanpa mertimbangkeun kabutuhanana kitu tanya ayeuna paham hedonisme nya paham hedonisme ieu mangrupikeun hiji paham anu mentingkeun kasenangan sareng gaya hirup hura-hura tuh aduh nya kalintang urang reueusna nya saupamina paham tilu anu tos disebatkeun lebet kana paham non teh lebet kana budaya masyarakat urang gitu tah ulah sampaikeun nya non teh komo ieu paham hedonisme nya gaya hidup anu hura-hura nya urang salaku masyarakatnya bisa didinten anu tos di kapimilih ku urang nya anu tos di gaduh urang ieu kada disukuran lah saayana kitu tanya kada disukuran kumargi naon anu istilah nama
bilihnya kupur nikmat gitu tah, kanu makawasa gitu tah, naon anu tos dipasihan ku makawasa ka urang teh patut urang syukuri gitu. Ieu ayeuna nya misalkeun ieu sakedik bari kapiatur urang tiasa ngedip ieu nya soca, tiasa nyarios, tiasa ngagerakeun ieu anggota badan urang, tah eta teh nya urang teh tos nikmat anu luar biasana, kalintang luar biasana kitu tah. Baraya kapiatur komo urang tiasa jalan-jalan nya, urang teh tiasa berbaur sareng masyarakat urang kitu tah, tiasa ngobrolnya anu sifatna positif, ngawangun karena lingkungan urang kitu tah. Baraya kapiatur nya patut urang syukuri gitu Pangeran anu Maha Suci, anu Maha Welas, anu Maha Asih, tur anu mikadeudeung ka umat, ka makhlukna kitu tah. Baraya kapiatur mung sakitu atuh baraya kapiatur anu dipidangkeun ku simkuring, mudah-mudahan aya mangpaatna kitu teh nya kanggo urang sararea. Kirang langkung nyuhungkeun diapunten kanggo naon teh baraya kapiatur sadayana kitu nya. Mangga ulah hilap nya pencet tombol subscribe-na, sareng saupamina aya saran atanapi kritik anu silih ngawangun balarea, mangga serat di kolom komentarna gitu tah. Baraya kapiatur nonton teras video-video salajengna anu bakal dipidangkeun di Kapiatur TV. Tenden dihandelem sieum, tunda dihanjuang siam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.